tak itu nu matak teh geuning lebah dia kurang hirup di dunia manya pentingna beragama teh kitu tah pageuhan beragama teh lamun teu kitu rek kumaha tuh karunya ieu mangadon aki-aki we anu di masjid teh cing barudak ngora engke mah karunya aki-aki geura jeung napas narek beak deui. Da kumaha ari aki-aki. Ai adan geuning karunya. Aduh, aya leuwihna ning adan teh. Mun urang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Napas meureun euy. Napas ponok meureun. La ilaha illallah. Mun urang mah kubudak ora atunya wah khawatir. Pala wargi subuh ning karunya. Gerah-gugah pala wargi gerak kapala asyar. Poho meureun. Kacai gerak abdas kuramas. Gerah-gugah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Waktos ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok deui wae. Jam dingdingna aya nu maok. Ai ngareret eueuh. Barang ngareret meureun kana jam dingding eueuh. Ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok. Ai dipaok teh ku incuna deui. Sadar dibere rokok ti beurang sebungkus. Komo basa eta mah aki-aki. Naon Kang? Aki-aki. Rek pada neungeulan deuleu sakampung. Nah maok naon ari akal. Lain maok atuh dengekeun heula. Kenapa ke diteungeulan itu? Yung maok ke situ teh. Oh bisi barang paok. Meureun geus salat asar teh meureun tunuh. Oh tunuh. Duh geus sare. Ai eling-eling geus poek. Padahal poek teh pihujaneun. Angkep beurang. Yo jetrek karena pengeras suara adan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Barang ngareret meureun kana jam dingding kana 4:30. Atuh puguh we nu parwasa pabala locor nu nginum. Anu ngahuapkeun kue. Meureun ngareret kana jam dingding 1:30 ruas manehna oge. Da ieu mah keur latihan. Panyaya ada latihan ya. Aduh ampun. Dindingan ka era teh. Heeh. Aduh ampun karunya teh euy. Nah, teka batir aki-aki. Pada ngudang-ngudang teh mereka pada ngegebugan. Matak ai panggih jeung masjid teh kitu ngabiri gidig. Trauma meureun, trauma. Ai di imah sorangan gini euy. Oh, ada geus maot di dinya meureun. Heeh. Nyangu sorangan masak-masak sendiri teh dina lagu mah teh. Sendiri dina lagu. Heeh. Sangu geus haneut ai kolak pangirim tetangga. Setengah genep lalajo Asep Show. Asep Show teteh geus Asep Show buka. Ngeusan Asep Show adan tuluy buka. Ieu we aya TV hitam putih. Hitam putih. Bari teu beunang digedean. Heeh. Teu meunang digedean ini. Jeung gegerjedan. Eta keur jeung hareupan meja kitu teh ngadep bari lalajo TV, ngadagua jam genep yo kerelek ke hees. Lain beuki hees si akinya. Eta bobolak tunuh aya wae. Ai eling-eling adan keur tungtungna. Kumaha teh teh? La ilaha illallah. Korejot bener teh. Joko kocok we. Nyoko cai Allahumma lakasyumdu. Kitu teh gini. Barang rekrot diinum dina TV teh aya aksara deui. Selamat menunaikan salat subuh. Aing teh buka henteu saur henteu. Tapi kuat puasana mah. Kuat. Anu nepi ka jam 11 maot we ka tina mah.
Salatri. Alah karunya aing. Watir kaki-kaki mun aya keneh dibere. Nu karunya mah tukang bandrek deui. Nah, oke karunya ka tukang bandrek kakang teh boting beunghar tukang bandrek jeung akang. Dek dipaehan ku ieu ku masinis. Nah, wake dipaehan. Masinis supir kereta api. Oh, naon dosana? Oh, apa naik tukang bandrek teh identik pan tukang bandrek mah geuning klub jauh, klub sampe nya. Sampe bener. Meureun beak, meureun ieu bandrek tinggal gegedohna wungkul. Tinggal gegedohna. Cau gugulutukan ini aya opat siki. Klub sampe we suuk ka opat. Balik aya imahna teh ngaliwatan rea. Memeh nepi ka imah meureun ngumahan heula gelas dan susukan daya cai herang. Kebarasi heula. Ai dielapna teh ku lawon beureum. Ya. Pan ai masinis mah supir kereta api lamun aya nu ngebut lawon beureum sok eureun. Eta teh tanda bahaya. Dihareup aya bahaya. Lain dikebut-kebut teh lawon beureum teh urut ieu teh. Supaya garing. Urut lap. Ya. Meureun ngagebrikeun cai maksudna mah. Ai masinis jo cekit. Direm eta kereta api. Nolol tina janela. Aya naon ieu Mang? Eta tukang bandrek ngajawabna, katuh ieu we sampe 2 deui, kulub jauh we 4. Setan. Masinis amak. Kajileng eta mah. Wah, turun. Oh, mau panunggu berengbong tukang bandrek lompat. Wah, diudag-udag teh mah. Barang udag-udag tukang bandrek kereta api maju da beureum teu ka rem. Balik ka itu malik deui. Mimitina mah udag-udag tukang bandrek, ayeuna udag-udag kereta api nepi ka Surabaya paeh we. Parae kayak gitu teh. Nepi ka pondok umurna dari masinis. Heeh. Loba dongeng-dongeng nu kana ditu mah deuleuh. Ayeuna mah orai-orai ge di aralaan ieu. Dialaan Padahal teu kudu hese ngalah orai mah. Mawa kerupuk we 2 blek nu. Di kamanakeun ya Kang? Pangi we jeung liangna. Tunaan kerupuk teh. Kitu. Sapoe jemput ge leuleus tah. Hah? Oraina? Lain oraina aing da teu dahar. Nunungan orai. Kerupukna mah kaujanan we. Wating liang orai beda lain. Alah. Lain juga si Jenong itu teh euy. Nya kan? Si Jenong kita tadi ge. Oh, geus lawas teh si. Lawas ti lawas aing ngadu si Jenong jeung si Pohang. Jeung si Ohang. Ka dieu. Kana sedang di jam 7 teh. Waduh, ka dieu Jenong. Jenong. Sono, Jenong. Ohang. Eta di sauran. Walah. Dulu itu Allah. Seksi gitu. nepi ka seksi gitu si Jenong. Buat ka manis. Tes. Nyaan Jenong euy. Nepi ka pika-bita. Mun nepi ka bitaeun pisan aduh eta buja si Jurik. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Nong. Damang Kang. Mujeuk ti mana wae hari maneh. Ngetem we Kang di terminal. Ngetem di terminal. Mohon. Nya teuing Jenong. Kang. Ari maneh atuh make apluk-aplukan wae jadi kitu teh kumaha mimitina. Kang nyaeta ari abdi teh. Da hirup teh raranaan Kang. Mimitina maneh raranaan nepi ka kitu, nepi ka apluk-aplukan kitu kumaha mimitina. Kan abdi teh baheula mah sinen nya Kang nya. Sinen mimitina Sinen mah. sohor. Sohor. Sinen sohor abdi teh baheula. Harita abdi nyinen teh ti taun 2006. Lila teuing teh. 2006. Kur zaman Di tahun 1000 genep ayeuna geus tahun 800.
upami telepat mah harita teh bareng jeung bangunan eta gedong sate. keur Bangunan gedong sate sia. cenah dewek mah nong mangkarunyakeun ka si lain aya bejana cenah maneh teh aya nu merkosa. Kang nya eta Kang nasib Kang abdi raranaan. Heeh. Ranahanut baheula mah Kang ti zaman cicing burileng abdi geus nyinen. Cici sang kurileung. Tah eta di zaman cicing kuriling abdi geus nyinen. Eta teh. Terus ti mimiti tah eta cucu henteu Setiawati. Murid abdi. Cucu Setiawati. Henteu teu setia. Murid abdi. Ngan abdi teh kieu Kang. Kan nyinennya ti baheula. Ngan abdi mah alhamdulillah Kang. Tina haladang nyinen teh kabeuli tanah ge tah di Banjaran 2 hektar Kang. Kabeuli 2 hektar dibeli di Jieun Imah kabeh 2 hektar di Jieun Imah ku abdi. olah atuh kumaha dapurna meureunna ti dapur ka kamar mandi teh jauh. Kana ojek Kang hayang ka WC ge. Lega atuh da 2 hektar. Olah. Kang, janela teh 612 janela. Nepi ka kitu sia. Aya kitu nya eta si masih eta aya. Lega. Ngan poho. Ari janela 612, ari panto teh nyieun. Bayangkeun ku Kang. Atuh belum blong urang. Lain belum Kang kana taraje. Naon? Di jadwal atuh Elinda, abdi mah teu boga babu. Mukakeun janela jam 5 subuh, nutupkeun jam 5 sore. Bakat kulega. Bakat ti kulega. Heeh, jam 5 subuh teh mukakeun janela, nepi ka jam 5 sore. Jam 5 sore teh tutupkeun deui, nepi ka jam 5 subuh. Nah, hada di opname 6 bulan teh nutupkeun janela. Si goblok lebih Kan kieu nya Kang nya. Lain waktu diperkosa teh kumaha teh. Sedih Kang. Kan ari Kumaha mimitina teh teh pangna diperkosa teh atuh. kan ari abdi mah kieu abdi mah tukang kaimpungan kurona. Heeh. Jadi lamun tengah peuting teh datang Rona minta kopi hari tah mah Kang kajadianana malam Jumaah Kaliwon nepi ka ayeuna inget Kang. Sedih ayeuna mah Kang. Malam Jumaah Kaliwon jam 12 peuting aya nu ngetrok panto. Disangka teh Rona. Brai panto dibuka. Rojol teh lalaki tiluan bari mararabok Kang. Nya teh aya yang ceurik. Abdi di rejengan. Di rajengan. Nya disuntrungkeun ka kamar. Astagfirullah abdi diperkosa ku tiluan mani ngeunah. Si goblok. Nyeri hate nepi ka ayeuna Kang. Nyeri hatena naon? Nah atuh ku tiluan mun ku genepan sabah. Goblok. Nah, sia jablay. Rancatan tipe 2 genep Walah tukang imah dulu itu. Tah. Deh, nu pangeulana mah. Si Sohang ka dieu dulu. ning Ya mi. Cager silik hang. henteu Henteu. hang Kumaha cager? hah Si lain cager. hah makan Lamun dina doma mah karek munglak sih teh. hang karen geus eueuhan hang Eta da sia teh jenong. Ieu teh di Pangalengan goblok teu hareudang. biasa kita make jaket teh Aduh, ampun. kang Jam sabaraha hang ka dieu? ulah Jam sabaraha? tadi Oh, tadi teh jam berapa? Belum. terbuka jam oh berarti kan nanyakeun ke batur geus sabaraha arep tanya wae saeuna we saetana angwing terek lalajo Kang Laju naon? Rajo wayang cenah di Pangalengan teh aya Sari Harja 3 Giri. Giri Harja 3 nu di dalangan teh ku Asep Suhadai Suhaya di Jangjengglong Lain suhadai suha. Iya. Bejar jenong. Iya. Bapak Haji Asep Sunandar S.
Oh, tukang es. Es teh Sunarya. Oh, Bapak Haji Asep Sunanar Sunarya. Oh, sugan teh Sumanto. Sunarya. Ya, baheula mah ngadamel jenengan teh sepuh teh aya hartosna. Aya hartos. Asep terdiri dari 4 hurufnya kan nya. Asep. A, S, S, E, jeung P. P. Ana. Anak. Artikan dan didikan adalah pokok utama dalam pagelaran wayang golek. Aduh. S-nya, S-nya semua penonton terpaku oleh Bapak Dalang Asep. asik. Ya. E. Etika selalu dipergunakan dalam pagelaran. Alah. P-na, P-na. pasti isuk-isuk dalang ieu mere duit. Ya. Beres. Asik. Adek deweknya, adek. Asik. Asik. Aing ngomong-ngomong hari eta Sia. si hah? Saha? Si Asep. Hei, Haji. Oh, si Asep Haji. Masih Bapak Bapak Haji Asep. Sunanar. Setanar Sunanar Sunarya. Eta teh dalang nya. Di mana ke Karanyango? Maksud mana? Nya dalang. Dalang mah sakasohor sakang. tobat. Bener. Tobat abi ke Kang. Asa sobat teh teh. Kasaha we bebas. Oh, Hang. Kan orang maksud gadi teh kieu nya. Maksud gadi ngahibur enggak? Brak. Brak heeh si Jenong. Ada si Jenong mah bisa brak. Aduh geus kolot pohoen. Pang nanya. Eta Jenong. Ya kumaha? Pang nanyakeun teh si Jenong, ai si Ohang. Kumaha? Aing hayang ngisi heula sakedeung. Untuk kumaha maksudna? Sok. Tanya kenaon? Pang nanyakeun naon sia teh mah dititah geus sok. Ih, Ajak ngobrol. ari akang rek kemana? Dek itu goreng heula sampeun da kudu nyuguhan meureun dek teh. Pira aku ngising bari ngaho goreng sampo. Semua saja. Ini teh situ. Wan aing liur ah. Bagian urang Udah jangan keun eta mah mantep. Wingek Cenah istirahat. Tah Kieu nya. kieu. Kan ari Ohang mah identik jeung bisa ngalagu. Tah. Ih. Aliut pisan. Abi teh tiris aa. Atuh. Geus satu make ieu. Iya. Abdi juga punenah teh. Jika punena. Ohang. Jangan naon maneh? Hah? Kieu nya ari Ohang mah identik jeung nyanyi. Tah ayeuna kieu Jenong nu pidato, Ohang anu nyanyi. Oh, Jenong pidato. Ohang nu nyanyi. Pidato jadi wing nu nyanyi. Nya. Jadi Jenong pidato. Jenong pidato. Jenong nu ngomong. Ohang nu nyanyi. Nya. Jadi Jenong nu ngomong. Ohang nu Wing nyanyi. nu nyanyi. Sok. Jenong nu ngomongnya, wing nu nyanyi. Gitu nya. Siap nya. Jenong nu ngomong pan. Abi nu nyanyi. Nya kitu. Siap nya. Jadi Jenong pan nu ngomong teh nya. Jenong nu ngomong sia modaran maneh, Agok. Asik. Asik. Nya. Nya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Bapak-bapak, ibu-ibu, mencintai aku bila kan ngade sabi nyanyi. Bapak-bapak, sareng ibu-ibu, hatimu mencinta. Maksudnya lain gitu. Sudah kumaha? Jenong nu pidato nu ngomongna dikawihkeun ku Ohang. Beluk. Oh, tadi masalah. Yang tadi kumaha? Jenong ngomong abi nyanyi. Atuh sing ngarti we. Nya Jenong ngomong naon, abi ngomong nyanyi naon we. Lain gitu. Urang anu ngomong, Ohang anu nyanyi. Bener eta mah. Dinyanyikan kata-kata uing teh. Tadi nyanyikan mah bener. Ini bapak latot wae sia teh. Abi sieun nun. Sok budak mah. Cok mangga. Dileg-leg jeung kopeahna sia wae. Di bade ku hulu sia. Ari hulu maneh. Aya keneh. Terus karep mundur-mundur. Sok.
bapak-bapak sareng ibu-ibu sadayana anu gua itu ngilu ngarengap teh kudu ngilu ngarengap abi bungkul nga siap bapak-bapak sareng ibu-ibu sadayana nungguan deui boro naon jadi aing balik deui ah sok bapak-bapak sareng ibu-ibu sadayana sok bapak-bapak sareng ibu-ibu sadaya wilujeng wengi wilujeng tepang sareng sim kuring wilujeng tepang sareng sim kirung kuring miwah ti rombongan Giri Harjat tilu ti rombongan Giri Harjati panjang teuing ponokan lu nah dari mana jog lu weh hah jog lu weh naon apaan tadi teh Giri Harjati lu karek Giri Harjati kumana dipotong jadi tinggal lu hah urang salah nggak sareng Bapak Dalang Haji Asep Sunanar hah sareng Bapak Dalang Haji Asep Sunanar oh Pak Asep teh kawihkeun setan kawihkeun mangga iblis nih ngeunah wae uwi teh pan manusia kan gagal oh anu di dalangan ku pangarsana Bapak Haji Asep Sunan Dar oge teu hilap ka Bapak Camat Bapak Lurah Bapak RT Bapak RW oge haturan ka Bapak Haji Dadang Bapak Lurah di Tegaluar nyaeta Ketua KNPI di Kabupaten Bandung oge Ketua KNPI di Kecamatan Pangalengan Adadan oge teu hilap kanggo kasadayana bapak-bapak ibu-ibu anu sami ngarojong kana acara ieu ngomong eta banget jika jahe menang meprek halus kena jahe menang meprek ngomong ada mana kumaha nyanyikan loba teuing mleguk kudu bisa piraku sakitu loba teuing dibalikan deui oge teu hilap ka Bapak Camat Pangalengan ka Bapak Lurah Bapak RT Bapak RW oge ka Bapak Dadang ke Ketua KNPI di Kabupaten Bandung teu hilap ka Adadan Ketua KNPI di Kecamatan Pangalengan ka ibu-ibu ka bapak-bapak sadayana nu sami-sami ngarojong kana lumangsungna ieu acara nembe pisan parantos jelasku atuh jenong ieu naon dari mana Aipan bieu teh geus jelas kumaneh nyanyikan da loba teuing belegu ku dasar maneh mah nyaho ing mah belegu geus ayeuna mah nyanyi